Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten dulur, wilujeng patepang deui sareng Kang Ius dina acara anu maneuh nyaeta ngadongeng di radio siaran pendidikan Barani. Dina jajar carios Si Gobang, yasana Asep Gun Majalaya. Atuh dulur Barani sadayana sataacan Kang Ius ngelajengkeun carios dongengna bawi raos nu da siapunten ya. Tina sanes-santen kehilapan kakiranganana imati pangarang imati Kang Iusnya mudah-mudahan katampi wae kalayan kabingahan. Atuh supados nyangkolong kana waktos sementawis ngintunana dikumkeun heula mangga geura tatan-tatan siapkeun lalawuhna siapkeun koplaina ududna sok kabarayun sadayana der kumaha lamun kuring jeung ieu sobat kuring milu we atuh ka aranjeun tiluan. Jida danget ayeuna teh kuring duaan teh estu teu boga tujuan anu tangtu. Susuganan we kuring duaan bisa ngabantu-bantu ka pihak anjeun. Ki Jampang ari gejrok teh jadi kadinya leokna pamaksudanana teh. Atuh sajongjonan mah Ki Darga jadi ngahuleng. Kitu deui baladna anu duaan saenggeus sadalila ngahuleng pok Ki Darga nyarita. Sabenerna ge kuring ge butuh ku tanangga jelema mah, tapi kuring teu bisa mutuskeun sorangan. Sabab kuring ngabogaan pamimpin atawa bisa disebutkeun oge guru. Jadi ari kitu Patega dan anjeun mah nyatana rek gabung ka komplotan kuring mah nya hayu we milu ka margas. Engke ku kuring dicaritakeun ka si Abah Jaweng salaku ke gedung kuring teh. Bah Jawengnya, aduh asa pernah ngadeng ya. Nun atuh, nun pisan Kang. Kuring jeung ieu sobat kuring geus ditarima jadi bagian pihak Akang. Ceuk Ki Jampang ngakangkeun ka Ki Darga teh ayeuna mah. Padahal umurna mah kolot keneh manehanana digana mah ngan teu pati jauh. Anu saterusna mah brawe atuh nu leumpang teh jadi limaan. Leumpang gagancangan ngajugjug ka pasir hunyur tempat panyicinganana Bah Jaweng teh. Teu kacatur kumaha lilana di jalan urang caturkeun harita teh geus nepi Ki Darga sabatur-batur kahareupeun imahna Bah Jaweng. Teu loba cacarita jeung teu uluk salam heula. Da kitu biasana meureun. Sabab Bah Jaweng jeung balad-baladna anu sarecing di dinya mah anu penting mah harita kagiran cicing nyaeta teu operasi wayah kitu mah masih keneh tali brasare. Tapi kabeneran harita salah saurang anak buah Bah Jaweng nyampeurkeun bari diharunum sarung. Katelana si Duleh, manehna sok biasa purah beberes di imah. Tukang ngurus segala rupa kaperluanana Bah Jaweng. Rek mulang Kang geningan, cenah panona maling leret Ki Jampang jeung ka Mas Karso ngarasa heran meureun. Duleh euy. Ka mana badur? Harudang acan euy. Tanya Ki Darga. Ya ada ukur dua anu monok di dieu mah kuring jeung Kang Kemed, Kang Darman jeung nu lainna mah baralikel murna. Ada Ibrahim sarua di kamari keneh oge teu mol-mol ka dieu da. Makajeun atuh. Cik pang nyokotkeun cain teh euy sin teh haneut ieu hadieu. Tis beuteung ieu. Ceuk Ki Darga marentah ka si Duleh. Ya cait panas mah
Kita tadi geus asak ngan lalaun awe Kang. Kembali dari dia ya udah dia udah keretek menang mawa tadi dah. Kopi gaya dah. Udah gitu dia tuh segala diringkin dari dulu lah. Anu rikip we duit jeung barang-barang anu babari jeung gampang dibawana. Mana si Bohim ngabadog sabeting-beting ari mantog teh tara mawana naon. Kun mawa dongeng nawe hunggul. Kejadian manggungna teh geningan. Pajaraya nu ngarampas di tengah jalan cenah. Nya Kang, awakna we barared coba gertihan. Pajar cenah dicegat ku dua orang jawara anu pangartina ti luhur Kang. Jadi weh dicarekan ku si Abah. Pundung mereunda acan datang-datang di ka dieu yeuh. Teu saprak kejadian harita teh. Si Kudin milu mairan. Ari eta nu duaan saha Kang? Si Duleh nunjuk kaki Jampang jeung Mas Karso. Anu tita tadi tita carita dan naon dari yuk we bari nyarane kana tihang. Madag ieu teh kieu. Ngaranna teh ieu teh Ki Jampang, anu ieu mah Mas Karso. Ngajak ku Agang dibawa ka dieu teh hayang gabung cenah jeung urang. Tapi engke we kumaha mah kumaha ceuk si Abah salaku pamimpin urang. Ari si Abah masih kena dienggon gitu. Sarek keneh. Nya Kang sarek keneh atuh. Nya suka lah. Gitu-gitu ke nama ceuk kumaha ceuk si Abah we nya. Nya saya Kang saya. Dulur barani sadayana. Ari ku ngobrol mah waktu teh teu karasa. Harita teh di luar katempok geus bray-brayan. Teu lagi katingali cahya panon poe sumorot nembus kana sela-sela bilik imah. Jegoh kadenge aya anu batuk. Si horeng Mbah Jaweng. Raket tempat sarena kadenge ngaraket. Rekot sora palupuh ngarekot. Bray atuh reregan enggon teh dibuka. Lol Mbah Jaweng ngelol ti jero enggon bari panona runcang rincek bari gikisik. Guleh kamanya cen si mangkelug deh. Ari si Darga geus marantoga ajan. Ari si lain di mana Guleh? Dulur barani cek Mbah Jaweng gitu nate bari keluar ti kamar laju mukakeun panto barang geus aya di luar. Tembong harita teh Ki Darga jeung si Kinta katut si Kudin keur ngariung durukan. Darga, aya geningannya. Wayah kumaha laing baralik euy. Hasil hanteu. Jeung ari eta nu duaan saha? Mbah Jaweng langsung we tumanya. Tapi masih kene ngajanteng harita teh hareupeun golodog teh nyampeurkeun. Abah, nya Bah. Hasil aduh Bah. Nganda teh sagala dibawa Bah. Apaan kitu cek Abah oge bisi kejadian kawa si Bohim deui cenah. Tak iya Bah ieu teh ngaranna Ki Jampang jeung Mas Karso. Ngahaja dibawa ku kuring ka dieu hayangeun gabung jeung urang nya jadi anak buah Abah cenah kitu dah. Ki Darga nyaritakeun sajalan terahna. Sakedapan Mbah Jaweng neuteub seukeut heula kana beungeut Ki Jampang jeung Mas Karso. Pok nyarita. Asup atuh ka jero buru euy. Di jero imah cacaritana gerang meh jelas. Lain ari si Duleh kamanya cenah Darga. Oh, tadi mah aya. Da ti subuh keneh oge geus tanggina si Duleh mah. Sigana mah keur kapancuran meureun Bah. Ki Darga ngajelaskeun. Wah, kajeun atuh. Hayu ka jarero ka ieu. Atuh dulu barani teu leda deui sarerea arasup deui ka jero imah. Asup Ki Jampang jeung Mas Karso. Gancangna carita. Sanggeus Mbah Jaweng tumanya ngeunaan saha jeung ti mana asal usulna Ki Jampang katut Mas Karso. Atuh langsung oge diuji ngeunaan pangartina. Tetela Ki Jampang jeung Mas Karso teh teu bisa dianggap enteng bangabisana.
Komo deui saenggeus kanyahoan yen Mas Karso ngagem Aji Batara Karang bisa disebut satahap jeung kidarga. Sanajan boga Aji Batara Karang tapi moal sarua tahapanana jeung ajian Batara Karangna anu dicangking ku Abah Jaweng. Komo Abah Jaweng teh ayeuna teh keur terus-terusan ngulik ilmu ngasah pangarti sangkan leuwih jago. Dulur Barani saterusna mah me unggal peuting atuh Ki Jampang jeung Mas Karso teh teu eureun-eureun. Terus we ngiluan jeung balad-baladna Bah Jaweng nyaeta ngagalaksak kalembur-lembur ngajalankeun parentah ti Bah Jaweng. Ki Jampang dijieun kapalana nu mimpin balad Bah Jaweng anu sejena. Cag heula ngeunaan lalampahan Ki Jampang jeung Mas Karso nu kiwari geus ngomplot jeung balad-baladna Bah Jaweng. Atuh ayeuna mah urang teundeun heula dihaneuleum sieum urang tuna dihanjuang siang paranti nyokot ningalkeun ka payun urang sampeur deui. Ayeuna urang nyaritakeun anu lumayan lila can kapedar deui. Nyaeta ngeunaan Rakaseta jeung Bah Dugala anu aya di lembur Ranca Panjang. Dulur Barani nu saati kanca dangu nu satuhu baraya nu satia. Harita kira-kira wanci liwat haneut moyan. Rakaseta teh geus saged make papakean saring setnaker, baju kampret hideung, calana pangsi hideung, dina tonggongna nyolendang buntelan anu eusina pakean keur salin jeung bekel sacukupna. Rakaseta harita katempona teh geus saged naker dulu. Kalayan dipapaes ku barang bang semplak geus buleud cenah patekadanana. Poe eta manehna rek lunta ti lembur seja ngamalkeun sagala rupa ilmu anu geus kacangking ku dirina. Nyatana pangwaris tinu jadi akina. Lian ti kitu oge bari sakalian rek neangan pagawean cenah jeung pangalaman, itung-itung neuleuman pangalaman hirup. Pok atuh harita teh Bah Dugala kadenge nyarita. Bra jalu didungakeun ku Abah cing loba nu mika welas tur nu mika asih. Cing babari meunang pagawean oge gunakeun eta ilmu tehnya pikeun tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Ulah boga rasa sombong adiguna ngarasa aing uyah kidul, pinter aing henteu deungeun. Jeung omat anu paling utama nama hirup teh ulah lepas tina ukuran atawa aturan nyatana Quran. Jadi hirup teh ulah jauh tina agama jeung dari gama. Hartina urang ngalaksanakeun sagarupaning parentahan mantena jeung ngajauhan sagala rupa nu dilarangna. Nya pokok dasarna sakabeh amal teh aya ngadeg dina hiji tangkal, hiji wadah nu teu aya lian lintang ti salat. Jadi omat hidup urah wani-wani ninggalkeun waktu nu 5. Sabab naon? Sabab luyu jeung katerangan kasep. Di antara katerangan teh as-sholatu imanuddin. Hartina teh ari salat teh tihangna agama, wadahna. Sagala amal hade sanajan urang loba oge. Lamun urang teu boga wadah mah naon bedana we jeung boga dahareun teu diwadahan.
Eta we abah manitip teh nu 5 we pangpang namanya. Reg atuh Bahdugala teh nyaritana ngarandeg heula. Jika anu da kaselek katempo saeutik panonna rada merebey asa ngarasakeun kasedih sajeroning hatena rek papisah jeung nu jadi incu kanyaahna teh dulur. Nya bah, insyaallah piwuruk abah ku uing pasti bakal dijalankeun sakumaha mistina kalayan sahade-hade. Mudah-mudahan cing janten jimat parepeh dina kehidupan abdi abah. Margi naon hartosna abdi ku melandang di muka bumi ieu upami teu aya guru nyatana nu kudah digugu jeung ditiru. Nya abah pisan sajabati abah teh aki pisan teges oge abah teh guru abdi. Ceuk Rakaseta dulur bari tungkul. Ya syukur atuh eta pisan anu ku abah dipikahayang jalu. Eta dingeunaan gobang nya gobang naga welang teh nya atawa gobang kabuyutan. Apal meureun kumaha carana lamun dina hiji waktu ujang ngabutuhkeun? Atos tos terang abah. Kantun nama teh panginten ngarananya pasti bakal sumping banyak gitu bah. Nya kitu pisan. Da barabe jeung matak genjleung khususna dunya kajawaraan lamun eta gobang dibabawa sacara katingali ku panon dohir mah bisi loba anu marebutkeun sabab sanajan dibawana sacara nyamuni sacara teu katingali ku panon lahir ari ku jalma anu geus tingkatanana ilmu pangawuruhna luhur mah pasti bakal terangeun eta teh kasep. Ari sabab eta pusaka gobang kabuyutan teh nya gobang naga welang lain pusaka nu biasa jalu. Pasti jalma-jalma anu karitu mah anu ngan nganggu gulung ngan sakadar kana kakuatan, karongkahan, kadigyayaan, kadugalan jeung sajabana amun apaleun kana eta gobang teh hayang ngabogana, hayang ngamilikna. Padahal kagagahan, karongkahan, kasaktinan jeung sajabana teh eta teh urang jieun alat pikeun ibadah. Sabab ari emu teh kabege alat kasep. Alat pikeun ibadah ngalampakeun hirup dina jalan nu dibikarido ku Allah kitu tah. Dulur barani satu tasna amitan jeung sungkem ka Bahdugala salaku aki jeung guru. Rakaseta miang ninggalkeun lembur ranca panjang. Lembur dayeuh matuh tempat tanah kalahiran anu mana ieu lembur teh bakal ditinggalkeun sakedeung geusan berjuang miang milari luang. Atuh manehna harita lempang kebat ngajugjug ka lebah kidul nyatana rek ka wewengkon Majalaya kota tempat pangjugjugan urang lembur pikeun neangan pakulian pangpangna lamun geus nincek usum gede pare atawa keur usum 300 halodo urang-urang pasisian teh sok lalunta ka dayeuh atawa ka kota ngadon kuli-kuli di pasar utamana atawa naon bae. Tapi ari Rakaseta mah henteu kitu oge paniatanana. Manehna teh hayang neangan pangalaman pangpangna mah jeung hayang diajar ngalalana bari ngamalkeun ilmu anu salila ieu disuprih ti akina. Danget ayeuna sakabeh pangaweruh jeung ilmu panemu Bahdugala
kabeh geus kacangking ku dirina nematak badugala teu ngarasa hariwang jeung salempang kanu jadi incu teh. Pang-pangna mah dina urusan lamun seug aya anu boga niat jahat ka incuna, atuh Rakaseta geus tangtu bakal mampu ngabela dirina. Rakaseta harita kebat lumampahna anu mana dibarengan ku kateneung jeung pinuh kayakinan dina dirina. Kira wanci tunggang gunung, Rakaseta teh anjog ka salah sahiji lembur. Lemburna teh kawilang saeutik pangeusina, ukur aya sababaraha suhunan. Atuh lelegana mah palataran anu kosong anu ngajejemrung ku jukut jeung tatangkalan. Jarak ti imah ka imah ge menikeun ka patarenggang, kahalangan ku kebon jeung ku tatangkalan anu sejena. Haragatuh Rakaseta teh ngarandeg lengkahna dieureunkeun, laju culang cileung rurat seret ka sabudeureun eta lembur. Tiiseun jiga nu taya pangeusina. Padahal menempokan wanci mah harita teh wanci sore, waktuna anu karuli marulang ti pakulianana sewang-sewangan. Tapi harita teh katempo di salah hiji imah aya haseup anu ngelun, jigana anu boga imahna teh keur mirun seuneu. Lamur naon cenah ieu teh nya ngaranna? Duh, abong aing mah kurung batok. Talaka mana menikeun ka teh nyaho ngaran lamur anu lain. Ya basa eutik imah-imahna ge di dieu yeuh. Ti jiga lamur raja panjang, gegek jeung rame. Ieu mah menikeun ka saencro kieu imahna ge nya. Tatangkalan we jeung buruan anu ngababadag jukut. Tapi itu dia mah jiga aya anu keur mirun seuneu yeuh. Katingali haseupna ge ya reka dinya. Sugana yang nyaho dek tumanya nya naon wae lah ngeunaan lemur ieu atawa naon, cenah dulu barani. Rakaseta teh ngomong sorangan saterusna maneh leumpang muru ka imah anu ditujuna. Sanggeus aya di hareupeun golodog, pok atuh Rakaseta teh uluk salam dibarung ku pupuntenan. Assalamualaikum. Punten. Telila kadenge ti jero aya sora anu leumpang luhureun palupuh. Waalaikumsalam. Mangga. Aya tamu ning. Bade ka saha nya? Anu nemalan teh saurang awewe anu umurna sapantaran we jeung Rakaseta mah. Make kabaya warna beureum, di samping jangkung buukna ngarumbay, rupana geulis tur manis, matak betah anu nempo. Rakaseta oge nepikeun ka colohok atuh, teu nyangka sacongo buuk lamun anu mukakeun teh nyatana aya hiji awewe anu mibanda rupa geulis kitu. Abdi ieu bade tumaros dupi ieu teh lembur naon nya katelahna? Ceuk Raka rada areup-areup meureun ngarasa kasima ku pamor nu geulis. Da bujeng-bujeng Rakaseta tuh kang geus garasepeun dulur kanu geulis mah. Poharanya dulur. Urang lajengkeun. Oh, bade naroskeun nami lembur salira teh. Ieu teh kasebatna lemur babakan careuh, Kang. Dupi akang bade ka saha sareng bade ka mana, Kang? Teu male tah awewe. Di barung ku imut nyaritana kitu teh. Atuh pugu we. Kalaka jadi ngeleper tumrapna ka Rakaseta mah dulur. Padahal saumurna acan kungsi boga rasa anu saperti kitu ka awewe mana wae oge. Teu weuheun di lemburna ge kapan awewe parawan nu geulis mah. Malah loba anu bogoheun ka manehna mah. Tapi Raka mah hare-hare we teu pati mirosea. Abdi akang mah bade akang mah teu bade kasasaha nyai, bade tumaros we hungkul. Ceuk Rakaseta deui. Kalaka beuki gempeur nyaritana deh dulur. Ih, itu gerak teu pararuguhnya si akang mah ih. Nya kalebet lah teu mending ge nya.
Daaraya gerak emak sareng bapak oge. Hawatos juga anu capek gitu gening. Cek eta awewe dulur. Antuk nama ngaku karakaseta supaya asup ka jero imana. Enggak akang, tong isin-isin. Bios da aya si emas sareng apa sakalebetnya. Ada isin nih teh. Enggak kalebet ih. Mangga tuh puntennya ya. Mangga tah kali kelawe pali dieu nya Kangnya. Punten teu aya nanaon jeung awon bumina oge. Cek eta budak awewe dulur. Aya saha nyai? Sora aya semah. Kela ieu mah kagok keur meuleum tarasi bisi tutung. Di lebah dapur kadenge sora awewe tengah tu inungna budak cigana mah. Nya si mah kayak abi bade kapan keur heula nya? Cek eta budak awewe laju cengkat tuluy muru ka lawang dapur nyamperkeun ka indungna anu keur nguprek di hawu. Rakaseta teu kaburu nemalan, panonna neuteup, langgeorna nyium mojang ti satukangeunana. Eta Rakaseta ukur ngarahuheun narik napas jero jiga anu capek naker. Manehna oge teu ngarti naon sababna make jeung aya rasa saperti kitu. Jadi teu puguh rasa teu puguh rampa atuh. Kocapkeun si budak awewe teh anu harita Aya di dapur di hareupeun hawu. Pok nyarita ka induna. Eta emak aya tamu pameget. Duka saha sareng urang mana ditaros teh kalakah bade ka saha teh kakah hoyong terang nami lembur cenah kitu mah. Ari si bapak ka mana manya? Cek eta budak awewe ditungtungan ku nanyakeun bapana. Eta kaditu katen akimuin bapak maneh mah nyai. Ting rek naon, rek menta bako meureun biasa we manehna sok kadinya ngadon-ngado bako geuningan. Nyakeun bae ari kitu mah juga tuh ka itu suguhan lah cai heula mah karunya bisihana angeun geura. Kawe mun geus datang bapak maneh tanyana mah. Heueuh maksud emak mah bisi aya perlu naon keh. Ai kitu mah ku bapak maneh pan peureun puguh. Muhun mak hawatos da jiga anu tos mapah tebih. Cek eta awewe deui bari terus ngoloyor deui ka tengah imah bari ngajingjing teko jeung cangkirna nyamperkeun ka Rakaseta anu harita keur sila bari tungkul luhureun samak salamar. Ngaleuit heula tuh Kang. Cai teh cai we ieu mah. Lumayan kanggo ngahaneutan patuangan. Upami sangu tak can asa Kang. Janten ngarepot kieu ieu teh hatur nuhun pisan nyai. Ditampi ku akangnya kararasan nuju tuhureun pisan ieu teh. Cek Rakaseta kituna teh bari dek ngicikeun cai kana cangkir. Geus ku abi Kang. Cek eta budak bari miheulaan ngarebut teko tina panyekel leungeun Raka. Saterusnya nyician kana cangkir terus disimpen ka hareupeun Rakaseta. Laju regot we Rakaseta teh nginum cieun teh sabaraha regot. Sabot keur kitu kadenge di buruan aya nu gegerwan. Sora saurang lalaki kolot. Manehna panggadiekeun anuk jeung wadah baragi mandi. Sakalian rek kabancuran kami teh yeuh. Ieu kalarotor. Barang ditempo ku Raka kaluar katingali aya saurang lalaki tengah tuwu mamake calana kolor bodas. Itu tuang Rama nyai. Tanya Raka ke budak awewe nu boga imah. Semuhun itu bapak. Kira sekedap Kangnya. Leos satunggal leos ka tukang. Teu lila ngurunyung deui. Laju muka panto song mikeun anu ka bapana. Katempo ku Raka eta kolot anu taya lian bapana awewe tadi teh nyarita ka anakna. Oge panona mencrong ka manehna ka Rakaseta bari seuri saeutik. Oge ngarasa heran we meureun di imahna aya semah anu anyar pinangih. Sanggeus kitu mah tuluy we bapana teh ngaleos rek muru ka pancuran.
Telila budak awewe teh geus asup deui ka jero ieu mah kek diuk deui di hareupeun Rakaseta. Ah, bade ka mana cenah bapak teh nyai? Tanya Raka. Basa-basi we meureun da sidik katempo ku manehna ge. Tadi teh mawa anduk, hartina rek mandi. Bade ke zaman heula saurna mah. Tadi naroskeun ka akang cenah. Saha itu cenah kitu ku abdi di waler we. Anu nuju ngareureuhkeun ka cape bari nyuhungkeun cai kitu kan. Heeh. Haturun atuh. Terus teu narosna naon deui kitu. Henteu, teu narosna naon deui da. Dupi akang teh anu ti mana teh cenah nya. Asa nemean ninggal abdi mah. Cigana sanes urang caket. Oh, sumuhun akang mati lembur ranca panjang kawit mah nyai. Nami akang pun Rakaseta. Akang mah teu gaduh tujuan anu tangtu ieu teh. Mios ti lembur teh ukur saja milarian pangalaman sareng milarian padamelan we kitu. Pami aya mah Rakaseta antuk nama ngajelaskeun pamaksudana. Oh, gitu. Nepangkeun atuh abi Kiranti. Dupi lembur ranca panjang teh paling mana nya? Asa kantos nguping sih. Oh, Kiranti nya. Duh, sae namina. Hatur nuhun atos nepangkeun nami. Janten raos kieu mah ngobrolna. Palih wetaneun kampung Solokan Jeruk pernah neranca panjang teh nyai. Uningat teu lembur Solokan Jeruk. Dukat, sami kirang terang deh. Nguping mah osok we mung da abi mah tara ka mana-mana Kang. Gitu. Sami atuh akang ge tara ka mana-mana nembe ayeuna we. Ingkah ti lembur teh sejak milarian pangalaman hirup kitu tah. Sakantanan we milarian padamelan teh. Manawi anu peryogi tatanggi di dieu ya. Ceuk Rakaseta. Beki dieu teh beuki loma wae nying hareupan eta awewe. Sabot keur guneman kitu kurunyung we indungna anu tadi ngoprek di dapur teh nyampeurkeun. Aya tamu geuning. Duh, hampura Sujang, mak karek bisa mairan ye. Kagok keur mirun seuneu. Ujang teh anu ti mana teh cenah. Asa anyar pinanggih. Ceuk Bi Ona. Ngaran eta awewe teh. Kituna teh bari nyolongkrong ngajak sasalaman. Atuh ku Rakaseta gegewat we di tampanan bari rengkuh. Panon Biona telesot neuteup kana beungeut Rakaseta. Ngarasa kataji meureun kurupan Rakaseta anu katinggalina bear marah mai amis budi pikaresepeun anu nempo ke rumah ka Asep deui. Kumaha we ngadongengnya? Aya wae dulur aduh puaranya. Hatur nuhun emak. Aduh abdi parantos gasik ditampi enggal ditaros. Tadi parantos disaurkeun ka ieu nyai. Rehna abdi mah teu gaduh tujuan anu tangtos ieu teh mak. Sejak milarian damal ieu teh sakantenan we milarian pangalaman gitu. Abdi lembur matuh Banjar Karang Pamidangan mah ti palih kaler tuh ti wewengkon Solokan Jeruk ti kampung Ranca Panjangna kitu manawi Rakaseta nyajelaskeun ka Biona. Baru geuningan tebih Sujang. Ma oge baheula we kungsi nyambak ka lembur Ranca Panjang teh. Tapi da keur baheula pisan basa emak keur parawan gitu. Oh, nah kasaha gitu mak? Tanya Raka jiga nu penasaran. Kasahanya waktu hari tete duh hilap deui Sujang. Ngaranna mah anu jelas mah ulin we kare rencangan gitu tah. Nalika kuli di pabrik tinun. Nu aya di daerah Solokan Jeruknya. Semuhun da ayeuna ge masih kene aya eta pabrik tenun teh mak. Pami telepat mah nu kagunganana Pak Haji Saipudin. Rakaseta beuki dieu beuki loma we dina cacarita nah teh. Oh, Haji Saipudin nya.
eta pasti murang kalihna mun masa emak teh anu neraskeun nana dulungan emak baheula Haji Mangsur asa namanya tos ngantunkeun tos lami jika nama cek biona jadi pancaka kisah garupa karitu ka dieu barang kerjongjon gitu glutrak kadenge panto dapur ngulutrak lol saurang ngalaki tengah tubuh ngelol sabada nyampaieun anuk teh karena paku dina tiang terus nyamperkeun aya tamu geuningan hampura bapak karek nepungan ujang cek eta lalaki anu ngaran Mang Samid bapana Nyi Kiranti bari ngasongkeun dua dampal leungeunna ngajak sasalaman ka Rakaseta basajan we basana teh jika kanu geus wanoh wae gap ku Rakaseta teh ditampanan saterusna Mang Samid teh tumanya ka Rakaseta ngeunaan maksud jeung tujuanana pangna datang ka imahna tu Rakaseta ge ngajawab ku jawaban nu sarua sakumaha nu tadi dicaritakeun ka Biona jeung Kiranti Mang Samid katempo sirana unggut-unggutan pok nyarita deui halus atuh kasebut budak ngora anu patekadan jiga kitu mah nya sae teh jang da kudu aya pangalaman laras hirup mah mumpung ngora bang-bang nama lamun boga ilmu jeung pangabisanya pan kudu aya guna jeung mangpaatna keur balarea sanes ku bapa teu didungageun cing salamet di perjalanan reka mana atuh maksud anu dituju teh kasep cek Mang Samid nutup seukeut kana beungeutna Rakaseta teh acan gaduh tujuan anu tangtos abi mah Pak bade nuturkeun inung suku heula we samantawis mah mohon da teh gaduh wargi atanapi baraya tuh maksad abi teh sineuk mah bade milarian luang sareng pangalaman ti papada urang kitu tah manaoyan atuh kapayuna kenging padamelan oh gitu tapi da ayeuna mah ujang geus buritnya geus maju ka peuting ye ngarerebeuh lawe atuh di dieu sapeuting ieu mah manawi enjing atuh kakaramiang sanes kuna naon palaur lumampah peuting-peuting mah jaba poek we deui Mang Samid negerakeun kahadean hatena nyandet ka Rakaseta sangkan ulah waka indit aduh hatur nuhun Pak janten ngarerepot atuh ieu teh mung asa teu paruguh teh panya ka abdina upami abi kedah ngararep di dieu mah Rakaseta asa teu merean hatena ari kudu monok mah sieun jadi fitnah ongko keur tatangga anu aya di lembur eta pang-pang nama aya budak awewe bisa kumaha teuing keteh omongan tatangga-tatangga didinya cenah ngampihan lalaki anu kasebut malang-mang mulung-mung bari jeung lain dulur lain baraya wawuh oge hanteu teu jadi soal eta mah ujang da tetangga-tetangga di dieu mah tara ieu openan kana urusan nulian mah nu penting mah urang nawe teu ngalakukeun hal-hal anu nya teu uni teu dilarang ku agama katut dari agama lah bapa nu tanggung waler mah lamun aya naon mah nya tetangga gitu anu nyarios mah bari jeung da moal tega atuh apana oge ari peuting-peuting ujang kada lumampah mah nya manehna cek Mang Samid bari ngareret ka pamajikanana nya bapana karunya atuh sujangnya satu monok we di dieu sapeuting wae mah taeun emak malaur ti iseun di imah keun ulah boga pikiran anu lain-lain da moalna naon cek Biona nya tujuan kana omongan anak Mang Samid salakina sedengkeun ari Kiranti mah ukur ngeluk we teu cacarita naon hatena ngarasa bungah lamun segera kaseta peuting eta daek cicing atawa ngararep di imahna sabab naon ti mimiti panggih oge tadi teh teuing kunaon sarua hatena teh jel katarik we aya rasa resep ka Rakaseta teh
Atuh Raka Seta teu bisa nyarita harita teh da geus dikitukeun ku Mang Samin jeung Biona mah. Dari sabenerna mah hate leutikna mah sarua we jeung anu aya dina hate Kiranti anu sebutkeun tadi teh ya. Tapi lila pokoe Raka Seta teh nyarita. Aduh, kumahanya janten ngarerepot cenah atuh ieu teh nya. Henteu asa direrepot ujang. Mohon atuh mangga insyaallah sanes Bapak nanya di dieu teh asa ti iseun lembur teh panya. Ti tadi teh katinggalna teu aya jamin nu lampreng. Asa rehe comrek kitu tah. Padahal da waktosna araya di bumi panginten ayeuna mah waya kieu mah. Ceuk Raka Seta ngedalkeun kapanasaranana. Sakedapan Mamang Samin jeung Biona pon kitu deui Nyi Kiranti teu wakal ngajawab kana pananya anak Raka Seta teh. Ngadon penting haruleng we jiga anu keur aya di pikiran. Atuh Raka Seta ngarasa heran. Tapi samemeh Raka Seta nyarita deui pok Mang Samin nyarita. Nyeta Sujang pangeus lembur ieu teh. Akhir-akhir ieu teh keur meunang karerepet ieu teh jeung cocoba anu lumayan kawilang berat sigana mah. Reg Mang Samin teh ngarandeg heula nyaritana diselangkung narik napas panjang bari ngarahu. Oh, karerepet kumaha maksana Pak? Raka Seta jadi penasaran. Kieu Jang, nya geus aya kurang leuwih 5 bulana. Budak-budak parawan anu aya di lembur teh hiji-hiji dibarawa, dicarulik. Nya jika nama dipaksa, nyatana ku balad-baladna si Tergos Hideung. Ting urang mana tas si Tergos Hideung teh? Geus aya kana 3 urangna budak parawan anu dicarulik teh. Tapi ka ayeuna teh teu aya raratanana. Duka di sana ka mana? Ngan nu jelas mah saban sabulan sakali teh satungtung aya keneh budak parawan di lembur mah pasti we bakal kagirilan dibawa gitu tah Ujang ku komplotan si Tergos Hideung. Tah dina peuting-peuting ieu geus nincek kana waktuna ieu jiga nama balad-balad si Tergos teh bakal datang deui ka ieu lembur. Siga nama dititah ku gegedugna meureun aya gegedugna eta teh siga nama Ujang. Nya nyokot budak parawan nu aya di lembur ieu teh. Nurutkeun beja eta ge cek Pak RT. Cenah nu kagiliran dibawa dina bulan ieu teh dina peuting-peuting ieu teh nyaeta budakna Pak RT sorangan nu bungsu. Ngaranna teh Nyi Eha. Kitu tah Jang. Ceuk Mang Samid ngadadarkeun kajadian jeung kaayaan anu keur disanghareupan ku urang lembur manehna. Nyatana babakan careuh. Sakedapan Raka Seta jadi ngahuleng oge atuh. Sabada ngadenge caritaan kitu ti Mang Samid teh. Baingan cenah lembur teh beut asa ti isun, asa eueuh dangiangan. Sing horeng si mana horeng keur aya masalah nu kacida lumayan rumitna. Oh kitu Pak. Kela-kela Pak. Dupe eta geuningan Pak RT nah tiasa uninga kitu geuning. Yen dina sasi ayeuna teh kagiliran murangkalina anu istri nu bakal dibantun ku komplotan si Tergos Hideung teh. Tah tiasa kitu Pak. Raka Seta ngerakeun rasa kapanasaranana. Oh, apaanan samemehna bisa mengueun deui geus ngaiberan di pihak komplotan si Tergos Hideung teh. Langsung ngadatangani mana Pak RT Jang. Nyeta pikeun ngebejaan yen budakna nu parawan rek cokot kitu tah. Oh loh. Irah tah kinten-kinten eta balad-balad si Tergos Hideung teh Pak. Nya ka dieuna. Raka Seta beuki mah penasaran. Oh berkawis eta mah duka teuing Jang. Ngan nu jelas mah pasti peuting-peuting ieu we panginten. Kitu nya. Memang sok wengi ka dieu ge Pak. Tara dina waktu siang kitu tanapi sonten. Nya sok waktos wengi we biasa nama apaanan basa kejadian harita ge waktos nyanak barudak parawan nu tiluan oge harita teh wengi Jang kajantenana kitu tah.
leng atuh Raka Seta tengah huleng nyoba-nyoba ngimbleng naon sabenerna anu geus karanapan ku budak-budak parawan lembur eta teh nu jadi korban kajahatan komplotan anu digedugan cenah kudu ngaran si Terego Sideng jeung keur naon cenah anu sabenerna si Terego Sideng teh malingan budak parawan saloba-loba narek dijieun pamajikan atawa aya kapentingan sejena teu dilapok deui atuh Raka Seta teh tumanya kinten-kintena sabaraha urang eta balad-balada si Terego Sideng teh Pak nya jumlahna gitu sarengna udingan teh di mana kinten-kinten tempat atanapi markasna kitu tah nyeta ujang tempat nama teh aya nguningaeun di mana-mana nama da jika nu nyiluman kitu da eta we lamun ka dieu ge munculna teh sakicep geus ngaleungit deui lamun geus hasil pamakasadanana nya geus teu aya deui jeung ari jumlahna mah nya kawilang loba oge bisa muluhan jiga nama dulur barani Raka Seta ungut-ungutan nupi kadieuna teh khusus nyulikan istri parawan atanapi disaranganku ngarampok gitu Pak kana harta bana urang lembur dieu sajauh ieu mah teu acan aya nu kungsi ka palingan atanapi ngagasab kana pakaya mah komo ingon-ingon mah nyangan gitu ukur nyulikan budak parawan gitu tajang duh bapak ge hariwang ya tajang nya bapak pan muga budak parawan deh oh kitunya Pak kieu tuh Pak ayeuna mah menawi bapak ngawidian gitu oge sareng emak di dieu sababaraha wengi abdi bade nganyrek heula di ieu lembur abdi hoyong tarang ka balad-balada anu disebut si Terego Sideng teh tapi punten sanes abdi ngaraos jumago atanapi gaduh ilmu mung abdi moal tiasa ngantep upami aya hiji kamungkaran di hiji tempat teras abdi api-api teterang nu namina kajahatan sareng kamungkaran mah wajib dimusnahkeun Pak ku cara kumaha wae ge mung ayeuna mah waktosna kabujeng seepa Oleh dulur barani kabujeng seep waktosna caga atuh carios si gobang urang simpen heula di handeuleum sieum urang tuna di hanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun kapayun urang guar deui Kang Ius ngaturkeun rewu-rewu nuhun laksa ketika bingahan dulur unur kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permios